An Abi Hurairah ya hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Kanjeng Nabi sab'atun ayat 7 golongan jalma yudilluhum anu bakal ngayuhan kaeta sab'atun golongan 7 teh saha Allahu Gusti Allah fi dillihi dina iyuh-iyuhna Gusti Allah yauma la dilla dina poe teu aya iyuh-iyuh illa dilluhu angin iyuh-iyuhna Gusti Allah. Fadakaro maka nuturkeun maka nyarioskeun maka maca Abi Hurairah kana ieu hadis al hadisa kana ieu hadis wa fihi sareng tetep na ieu hadis aya kalimat ieu wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu muttafaqun alaih. Cek tadi karioskeun aya 7 golongan jalma anu bakal diyuhan ku Allah taala dina poe ketika teu aya iyu-iyu angin iyu-iyu Allah. Salah sahijina rajulun tasaddaqa bi shadaqatin pahpaha. Hiji jalma anu sedekah tuluy dibunikeun sedekahna disamarkeun sedekahna hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu sehingga tangan nu kenca ge teu nyahoeun teu apaleun naon anu sedekahkeun ku tangan katuhu. Hartosna aya salah sahiji tina 7 golongan anu bakal diyuhan teh nyaeta hiji jalma nu sedekahna teu ditumbang temong teu pamer teu ria teu hayang katepok ku batur teu hayang kadenge ku batur bubunian bahasa kinaya tong boroning ayeuna batur tangan kenca teu apaleun sedekah tangan katuhu. Tah ieu hadis ieu nandakeun bahwa sedekah urang sing ikhlas, sedekah urang sing murni hatena bener-bener ikhlas ulah nepi ka aya panyakit-panyakit nu mata karusak kaikhlasan sedekah urang.